mama pernah jarah jeung uci duaan baik kakaruhun ka sumur kondang. Begitu datang ke bodo karuhun araya ditanyakin saha eta mah santri urang Tangerang anak Kidim Yati Cilomo. Ayeuna gitu ieu didik sing bener, didik sing bener, hatena bener gitu. Ieu jelema bakal jadi rijal fi zamani, rijal di zaman. Kok kula nyahap eta ajengan imam cerita panjang ka kula. Adalah perjalanan dirinya laju dijarahkan ke Cibunar. Mama Cibunar terkenal ahli arub. Arub nukuari aya di Santaro, Banten, Jawa Barat di Cibunar. Jarah ke Cibunar, Mama Cibunar. Mama Cibunar bilang nanyakan saya, anu murid kula sarua dicokot kuaing jadi keluarga aing. Ternyata bener kawin jeung injuna. Nah, iya salah satu perjalanan guru orang mondok di Garut menangkan orang Garut. Mun bisa nu mondok di Cilongok kawin kali di urang Cilongok. Beyak stok. Ayolah hadirin jamaah rahimakumullah. Masyaallah tabarakallah azim. Terus cerita deui tentang sumur. Cerita deui tentang mobil mogok, tentang sumur. Pada saat harita sumur begitu sangat kekurangan cai. Iwal hiji-hijina kudu nyokot cai ti sisi bukit. Akhirnya diberi ide lah carana nyieun kokorolokan. Ternyata henteu efektif karena sekitar kurang lebih 3 kilo. Jadi kita kumaha lamun make paralon. Make paralon dihitung biayanya sangat mahal karena berkilo-kilo. Tiba-tiba uci ngomongkeun insya Allah paralon aya. Penting ngomong gitu isuk-isuk paralon geus aya. Di mana ya? Di pabrik paralon. Nah iyalah paralon geus aya. Dukanan di mana eta budak dengan paralona. Ngan jelas penting ngobrol isuk-isuk geus aya. Harita can aya HP. Apa ieu? Duka. Wallahu a'lam. Laju tentang mobil mogok. Tentang mobil mogok diceritakeun kieu kitu. Manggil bengkel tidak ikin hirup. Dikukumahakeun tidak ikin hirup. Ternyata bensinnya beak. Ayo mah mobil Haji Fendi. Bensinnya loba tapi tidak ikin hirup. Eta uci nyebut ngaran Abah Ji. Ba mau ajengan ya tengah peting mobil mogok starter hirup. Eta itu duka ngayakinkan kakula supaya ngaguru kakak kakula. Apakah ini cerita rekayasa atau lain tetapi seperti itulah. Dan kula husnujon, apakah mungkin seorang al-maghfurlah mama ajengan muhibut tobri ngabohong? Menurut kula lain ngabohong atau lain siasat ieu alalah. Lamun cerita kitu na Abah Haji Pendi. Kula pernah naik mobil jeung Haji Agus cek bayana. Tigar ka dia ngan ukur 2 jam. Ngan ukur 2 jam. Ditanyakin kakak Haji Agus, bener tak? Bener. 2 jam menyarina nyana HSB di mobil. Nah iya kan salah. Iya. Fakta kisah meset. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, perjalanan tidinya digeresik manehna aya alamat pitah mondok ka Banjar. Alhamdulillah
dina peuting ayeuna malam katilu urang dihadiri ku loba jasa ti zuriyah Kangjeng Rasul Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir peuting ieu Syekh Al-Habib Umar merupakan salah satu sohib panutan urang Al-Maghfurlah Abuya Wicitutusi. Peuting oge hadir Habib Tiaman, insyaallah bakal diterjemahkan dalam bahasa Sunda. Sunda boleh. Kok bisa bagus sih? Sebenarnya Habib dari Yaman apa dari Sepatan? Tapi bisa ngomong boleh. Hah? Aparatur pemerintah anu kusum kuring dipika hormat, jamaah tahlil anu kusum kuring dipak kecinta, sakunda mudah-mudahan orang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tupayun sadayana puji kagungan zat anu hiji, zat anu maha suci, zat anu maha sagala-galana, Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakumaha nu kamari dicaritakeun tentang perjalanan panutan urang lalakon mulai mesantren dan gularek mere pilihan heula ka para hadirin. Apakah maningan nyaritakeun tentang guru urang bertemu dengan para solihin, atau maningan nyaritakeun guru urang heula bertemu dengan Haji Fendi? Solihin lah. Dengan berat hati Pak Haji Fendi, pemirsa tidak ada yang suka. Padahal orang tunyaho Pak Haji Fendi itu duka kutbul gaus, duka nukoba, duka mujaba, duka tukang karun. Ini jelas terakhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, sanggeus genep tahun masantren di Kresek Cibatu Garut, nitih kana wanci minggang kana mangsa, maka guru orang pun pamit. Sebelum pamit minta petunjuk ka guruna kudu ka mana yen raskeun masantren.